من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. Disuhunkeun dorong doana di keluarga Bapak Udin ngantunkeun dina sabara dinten kapengker. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan meuli rahmatullahna dihapunten sadaya dosana, ditampi sadaya amal ibadahna, ditempatkeun dina tempatna saya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kulawargina anu dikantunkeun muga-muga dipaparin kesabaran, katabahan, ditaikeun darajat dunya sareng akhiratna ku ayana ieu musibah. Nas'alukal ijabatal maghfurah bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kantu naon aja. Wa illa lama amkana minhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila lamun telam yabkud an-nur sabik bil kulliyah lama amkana tangtu mual kongang minhu ti itu si kullun hiji-hijina nu majdub jeung anu suluk kulun teh. Wa qad taqaddama nyata geus ti heula laula warida mun eueuh warid makana moal kabuktian itu si jalma eta waroda datang si jalma. Walau la tajalia lamun henteu aya tajalli lam yakun mangka moal kabuktian naon at-tahalli tahalli. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bizikri ku zikir huna di dieu eta syairul a'mali sakakarina pirang-pirang amal ad-dhahirati nu dhahir. Wa abaro jeung ngabasakeun musannif bihi kana itu zikru anha tina itu a'mal di annahu karena sanyana itu zikru eta ruhuha rohna itu a'mal walistimalihi jeung karana ngawengkuna itu zikru alaihi kana amal. Pakullun mangka ari hiji-hijina minasyuhudi tina musyahadah wal fikri jeung tafakur eta yarji'u balik itu kullun lil majdubi kanu majdub wasaliki jeung ka anu suluk. Wayah tamilu jeung pantes naon rujuul awali balik nanu awal lil awali kanu awal syuhud ka majdub wasani jeung balik nanu kadua lisani kanu kadua suma bayana sakitu. Masih kene ngabahas hikmah nu ka 245.
saur kamari kamari ayat zikir disebutkan zikirna jawarih naon amal nu dipigawe ku jasmani eta zikir makna anu kahiji. Ayat kedua zikirna rohani. Zikirna rohani mah musyahadah ka Allah. Paling hanap tafakur zikirna rohani. Tah amal nu dipigawe ku anggahota kecuali timbul tina hate nu musyahadah atawa tafakur cek kamari. Datang di pertanyaan geuning munafikin ge osok salat padahal hatina teu musyahadah teu tafakur. Mual disebut zikru mual. Artina amal teu make ngaran amal ilmiah mah tetep dohirna tina syuhud jeung fikroh. Amalna amal ilmiah. Jadi zikir dohir teh, zikir jawari teh migawe ibadahna anggota urang gitu. Nu bareng jeung ilmu. Ari ilmu, ari amal nu teu bareng jeung ilmu mah da teu disebut amal, atuh teu disebut amal, teu disebut zikir gitu. Di sini ada pertanyaannya. Kada bahasana tadi teu pati-pati meureun mun diciutkeun mah teu pati-pati salat kecuali tafakur. Baru datang geuning aya nu salat awakna tapi hatena munafikin. Tapi hatena teu nyaho Allah, tah gitu. Eta mah teu disebutkeun zikir. Amal dohir anu teu make ilmu mah. Amal dohir nu make ilmu maksudnya. Disebut amal sate mun make ilmu, disebut ilmu sate lamun make amal. Jadi disebut zikrun dohirun teh ibadahna anggahota urang. Nah, namun ibadahna anggahota urang make ilmu, amalna amal ilmiah, maka dohirna tina musyahadah atau tina fikroh, tina tafakur. Ari anu musyahadah mana? Majidin. Ari anu fikroh mana? Salikin. Sanajan can wusul, geus tafakur. Ari tafakur teh kumaha? Hate lempang di makhluk tapi pikeun balik ka sairul qalbi fi mayadinil agyar. Lempang hate dina agyar, nu sapertikeun lapangan. Hate ari mikir mah ku otak. Mata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Ulah mikiran, ari mikiran mah kudu makhluk Allah, ulah mikiran dat Allah. Naon saena? Alat nu pake mikir mal mampu dipake nganyahokeun Allah. Lain disangka dalil ulah musyahadah. Cek kudu musyahadah, sabab bisa kudu soge tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dat. Ari kitu dat Allah bisa dipikiran. Gitu bisa samet makrifat nyaho hungkul nekadkeun kalayan pasti nu boga dalil eta disebutna makrifat ningali mawalisa kalbu nu bisa ningali Allah mana sirru nah tinggal jadi fikroh teh sanajan can usul ka Allah eta jalma anu keur lempang menuju Allah. Lempangna di makhluk tapi menuju Allah.
jalma nu iman ini kasab lain rek neangan duit tungkul tapi kasab teh rek neangan bekal pikeun milari ridho fikroh hadangarna pemikiran naon kan ieu pibatian sabalah tapi pibatian itu kan bekal ibadah nah eta amal fikroh sawe fikroh eta fakur kajian mikiran duit tadi kerusul ka Allah mah fikroh gagaba ngan lamun pikiran duit tungkul keur duit keur ngalajur nafsu eta lain fikroh mikir eta ku otak lamun mikiran dunia keur balik ka Allah mah wah teh wah singgatnya mata kelempang di dunia tapi ujung-ujungna ka Allah benar lamun ku otak tah ya kapitalis feudalisme kapitalisme iya nu mikir dunia ke dunia unggul wa tuluina ka Allah lamun mikiran dunia ke dunia otak lamun ayeuna mikiran dunia ke lempang ka Allah hate lain otak ieu lain anu pake mikir teh tadi mata anu pake mikir teh akal natiko anu pake mikir teh akal goriji nah ya hate mah akal goriji disebutna marukan mau bisa ngajawab bejengan tadi kok arti aing cenah moal seperti pasti salat kecuali tina musyahadah jeung tafakur geuning munafikin salat gitu rek madog senal ka masjid geuning salatna kan teu ka Allah tujuanna nah lamun urang salat hatena pikeun ka makhluk teu aya maksud balik ka Allah keur mamahjub tujuanna ka makhluk ieu mamahjub ge keur lempang menuju Allah ta'ala lempang menuju Allah fikroh ngaranna anu mikiran makhluk ka makhluk jadi tina salat tujuanna ka makhluk minta tujuan ka Allah mikir eta mah lain amal disebutna amal teu make ilmu teh lain salatna teu make ilmu apa rukun salat mah ngan tujuan ka Allah hungkul ka makhluk hungkul tujuan ka Allah salat mahjub salatna bener cek fikih tapi hatena geus lempang di makhluk menuju Allah nah eta fikroh ngaranna make ilmu tah tidinya mesti make ilmu teh di sok urang sok tafakur atau mikir lolobana mikir malah mikir keur ngaji ge dengan duit lain tafakur atau ngajina lain amal atuh teh make ilmu amalia amal ilmiah teh amal nu make ilmu teh amal anu make ilmu teh makrifat ka Allah kajian keur mikiran makhluk tapi keur balik ka Allah mikiran batin kerbalik kerenangan naon sarana usul ka Allah eta fikroh diganyar teh wah diganyar itu tafakur sajam lebih gede ganyaranna daripada ibadah 60 tahun 70 tahun tafakur sajam mikiran duit lebih halus daripada 70 tahun ibadah dengan duitna keur ibadah ka Allah nah eta fikroh ngaranna jadi usaha teh ibadah benar lamun aya fikroh paling hana berituna musyahadah begitu kunaon aya musyahadah ka Allah wah hebat kecida teh kan anu musyahadah mah majdubin kitunya jadi urang sanajan ka makhluk tuluikeun ka Allah ke pesantren niat dengan ilmu teh lain Allah makhluk kan tapi tidak ilmu balik ke Allah. Jadi ilmu pikeun sarana ibadah ka Allah. Maka eta disebutna ngaji teh ibadah amal. Malah seperti amal jalma kecuali timbul tina hate nu musyahadah atawa timbul tina hate nu tafakur. Lamun ibadahna make lamun amalna amal ilmu amal ilmi. Jadi ilmu ibadah teh balik ka Allah teh. Mun ilmu rukun salat, ayo apa rukun salat? Eta mah ilmu salat. Salatna. Oh eta mah ilmu amal. Ilmu hate balik ka Allah teh mah ilmu. Nah ibadah teh mah ilmu. Lamun ibadah bener cek fikih wungkul, hate eueuh nu balik ka Allah. Nah, maka teu disebutkeun kuali. Hakikat dia disebutkeun amal. Lain amalun dhakhirun. Gitu. Naon sebab dak teu ke ilmu. Fikroh. Oh, hate nu balik ka Allah.
Mun ibadah aya hate sanajan keur di makhluk keneh can nepi ka Allah ngan keur menuju Allah teh eta fikrah ngaranna. Eta disebut dzikrun dhahirun. Anu melahirkan energi spiritual eta. Dzikrun dhahirun ngaranna amal ilmiah. Nu boga amal ilmiah sa guru mursyid. Ari ilmu amalia di mana ya nak? Di guru mursyid. Nu boga akhlakul karimah sa guru mursyid. Nu tilu aya di guru mursyid kabeh. Ilmu amalia, amal ilmiah, akhlakul karimah. Maka lamun hayang boga nu tilu kudu berguru ka guru mursyid. Ya mau hayang boga nu tilu amal ilmiah, tapi guruna teh mursyid. Salahna ngaji teh sabab dua cik kamari. Kahiji salah ngajadikeun guru, kadua salahna diri terjadi murid sadik. Nah, itu cek bahasa santri. Cek bahasa santri nak. Namun ngaji yang ilmu manfaat dua syaratna. Hiji guruna kudu jamu, kadua muridna kudu murid sadik. Lamun awan dua, malah hasil ilmu manfaat. Nu matak loba nu pinter ngaji itu bisa kana amal. Sok salat ngan teu make ilmu salatna. Oh fikroh acan komo musyahadah. Itu amal teh make ilmu ngaranna. Amal ilmiah teh amal dohirna bener nu boga amal anu boga ilmu hate balik ka Allah. Maksud ilmu dina ibadah teh kan ilmu pikeun lempang hate balik ka Allah, nyaho kana jalan usul ka Allah. Nu matak cek Syekh Mahdawi ya. Kemarin pas ngaji Jumat di Cibantar, pas ilmu nafi. Cek Syekh Mahdawi ngaran ilmu nafi mah ilmu waktu. Nah, ilmu waktu teh. Ilmu waktu jam 12, jam 11 lain tah. Ilmu usul di setiap waktu. Kapaham teh? Udah jabarkeun deui wae. Ilmu waktu, hukukul awqat, asingnya. Waktu orang teh kabagi opat hakikatna mah ya Kang. Ngarti teu mikir riweuh. Ieu mah kudu ngaji 12 pan heula. Wah, atuh kalah. Ari otak butak. Butak mung salatna ge ieu. Diringkeskeun ya Kang. Ilmu orang teh ya. Ilmu orang teh ngan kabagi opat. Nikmat, baliat, taat, maksiat. Bener. Mun teu keur nikmat keur bali. Mun teu keur taat keur masih ayeuna keur ngaji berarti keur taat. Kayak balik ngaji. Taat tak eueuh masih. Pulang anting didinya teu taat maksiat, teu nikmat balik. Kurang mang muruk sipanan leungit muning baliat. Baliat. Waduh ayeuna mah jadi cenghar euy, untung aya udah miliar bulan dia bisa dapat. Oh. Mah. Nah, ilmu waktu itu ilmu lempang hati ka Allah dina setiap waktu nu opat. Eta ilmu waktu disebutna. Nah, eta ilmu manfaat teh nyawana eta mah. Wah, ngemprung jormat nun ge lain manfaat. Lain ilmu manfaat. Ilmu waktu Syekh Mahdawi. Matak dilingkaskeun deui ku ulama. Allah Persis teuing. Oh penjabaran dari ilmu manfaat lagi sapalin ti kolot ge jig tiangan ilmu manfaat. Bener. Ori urang kaya ilmu neanganna salah ilmu manfaat tiangan. Ilmu waktu lamun keur taat lempangna hate balik ka Allah liwat pintu mana sisu. Liwat pintu syuhudul minnah. Ulah ngarasa diri hebat, ya aing bisa dibisakeun ku Allah. Ya yang sholat karena Allah ngahayangkeun hate karena sholat. Berarti ya teh kealusan ti lain kuring nu hebat bisa sholat tapi Allah keur ngajadikeun diri kuring tempat dohirna jamal Allah. Jamal teh kagindingan Allah mana ngabisakeun hate anggota ngabisakeun to'an. Hate bisa lempang menuju Allah atau fikroh jeung musyahadah. Begitu. Sanajan sholat teu kapanggih syuhudul minnah mah sholat aing hebat ria jeung ujub mah. Kalon teh ria kira-kirana teh. Ari sholat mah hatena teu ka Allah jeung Allah nah hate di. Tapi minta ganjaran ka Allah keder. Sholat mah ge can nuju ka Allah acan baru nepi.
tina sholat minta buruan ke Allah. Era orang walaupun apa gitu. Waduh. Namun orang dinaikkan sholat, hati itu dibisakan makrifat dina sholat. Karena syudul minna. Wah sholat apa nyiksa itu mati Allah. Lain rek diasupkan ke surga. Yang disolat disiksa ku sholat, saking keheleunana Allah. Lain ku doraka, ku sholat disiksa. Betul mah sholat menang surga, yang menang neraka orang sholatnya. Di dunia orang sholat, nepi kabar suku tarang hidung, datang ke akhirat tukung si hanya di neraka. Langsung Allah sholat nu diterima ku Allah ini. Naudzubillahi min. Eta nu panglihara tadi kana naon kan? Batur matur di akhirat tanya-tanya di neraka, di dunia malah jur nafsu. Biar kadahek ada orang di dunia ibadah, di akhirat sangsara. Cilaka itu maka. Sabah lalak teh naon? Teu dunia teu akhirat. Batur mah teu akhirat dunia. Hari mah dunia teu akhirat. Cilaka. Nu alus mah dunia akhirat. Dunia jadi raja, akhirat jadi wah hebat eta mah. Tujuan akhir ilmu deh kan jadi raja dunia saya raja dunia akhirat sih ahli Allah. Lain profesor ahli Allah kan. Nah sama ahli Allah mah jalma anu pika cinta ku Allah. Sik Allah ari misi cinta ku Allah nah naon ge aing keur maneh. Bener lain urang ge cinta ka anak. Nyangan duit keur sa keur anak. Itu. Mata kan lain keur anak salah niat. Salah niat. Paling bisa jadi lelaki tiap hari mencari rezeki buat makan anak dan istri, sisanya buat naik haji. Halus, ya melain sisanya buat kawin lagi. Salah itu megang, salah niat aja. Ilmu waktu, di mana menang, di mana balia, lempang hati ke Allah, di mana balia, muding pae. Duit lungi, usaha rugi, lihat. Di mana? Liwat pintu sobar. Ayah lawang balik ke Allah tina baliat mana? Sobar, lempang menuju Allah. Nepi kalau nepi tina baliat jadi kekasih Allah, tina untung jadi kekasih Allah, tina taat jadi kekasih Allah, tina dorakanya naik jadi kekasih Allah. Nah bisa jadi kekasih Allah tina doraka, sabab Allah nggak bisa tobat. Cek Rasul atta ibu minazanbi kaman ladan saking dipika cintana ku Allah tiba kana dosa ge terjadi hina ditaekeun terus derajatna. Wah untung itu ori urang ti balik boro-boro doraka salat ge teu naik. Kalau ngejrat terus ngadrop iman urang sila salat turun baturan tina doraka naik. Matak iman aya nu sok naik anu sok turun. Aya iman anu sok turun terus. Aya iman anu sok naik terus eta anu sok naik terus kasih Allah. Tina doraka ge naik eta mulih tina salat. Itu. Walah, eta mah harana jadi kakasih Allah. Tuhan kasusah. Ari kakasih Allah nama makom jamu. Matak wa manar batal jam'i tawallahu bi ri'ayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan. Neraka teu bisa asup padol aing sekaloh tempo. Bisa ngerungkupan neraka bisa. Maneh boga dosa da kakasih aing tiap kali dihampuran non susahna. Amal saeutik ku aing digedekeun amal muqarrabin. Yang ngaduk-duk 1000 tahun mahjub kabeh. Loba duit mah dipanggul ngan 100 perakan. Atuh pakai meuli mobil butut kitu mah. Batur mah ipis ATM 2 miliar sina, mobil halus kabeli. Matak ahli Allah mah tara loba amal dohir, amal batin. Matak sarana amal dohir tepati loba. Gus ujung-ujungna mah ka ditu. Naon sabuna lamun liwat amal dohir hungkul capek. Dihitung tahajud puting ieu sabaraha, puting ke sabaraha dihitung banyaranna sakieu, shalawat sakieu. Anu dihitung eta teh sakali Muhammad cuci Jibril. Lamun umat anjeun maca shalawat ka anjeun sakali maka Allah masihan rahmat 10 kali. Tuluy naikkeun derajat 10 kali itu ngajaga masalah 10 nu moal datang ka anjeun. Untung mana? Untung.
teh nu dihitung, anu teu dihitung mah. Teka hitung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tajalli kana sifat jeung asma Allah. Eleh nu beurang salat, anu beurang puasa peuting, salat duk moal peuting 1000 tahun ku 2 rakaat eleh. Jamu ka Allah. Disebut Lailatul Qadar. Matak ahli usul mah tara loba amal cinuku le cicing. Tapi musyahadah. Sarenghap teh kan berharga daripada dunia jeung eusina. Prenghap. Sak umur hidup sabaraha kali ngarenghap. Lamun dipake di wadahan di dunia mah kawadahan. Di akhirat paloku aing dituna di akhirat. Dunia mah heureut teuing. Duitna 2 miliar kantong sini kieu. Kawadahan. Saking hinana dunia mau bisa dipakai ngawadahan, pembalasan kuring kakak kasih kuring hiji komo ribuan. Sahabat tunggu lawaliullah, sahabat seberapa? 24.000 sahabat. Iya dipakai ngabalas hiji waliullah dunia eureut teuing. Batur mau diberi jamu ka Allah. Matak umur nu berkah teh umur anu hatena manggih nu alus, bari nu kukolot teh kapanggih. Matak aya kiai heueuh nya cenah matak jadi kiai tong takabur pernah geus kolot. Naon kitu mama? Cenah ilmu mah aya nu kapanggih budak, ku budak encan ku kolot. Kolot encan manggih budak geus manggih. Tapi orang kan budak kamari aing can percaya. Budak mah rohanina batur geus di mana mah? Di sekolah umur 70 tahun can apal muhadharah aja. Batur mah kakara balik 3 tahun geus nepi ka musyahadah batur menjadi kekasih Allah. Pesantren 15 tahun can apal musyahadah. Batur mah memeh ini geus musyahadah. Geus palinter batur nya. Mata bangsa sahabat mah arek ngaji teh palinter. Syekh Ahmad memeh ngaji ka Imam Syafi'i. Ngeus katalar 1 juta hadis. Orang mah 2 ge can katalar misalnya. Pointer betul. Boga guru 700. Orang mah 7 ge henteu. 300 sahabat, 400 nu lain sahabat. Mata guru masih loba. Guru nu salah nyebutkeun tong ngaji deui sia salian ti ka aing. Wah, guru nu salah. Ari kitu komplit ge ilmu di manehna kabeh. Kurang naon dia aing. Kita jang ngaji deui sia ka batur. Jawab naon? Imam Maliki ge guruna teh 700. Urang aya 7 geus asa hebat, guru aing 7. Padahal kabeh ge tamat di ajian. Setahun pina baca kumaha tina kamu geus beak ilmu guru pina kakara tina naon gitu bisa sahebat matak mau pinter-pinter teh batan mujtahid mutlak urang ogo apa nyebut Mang Ii ka Imam Syafi'i 7 tahun katalar Quran betul palinter nu lama umur 4 tahun kata Al-Quran Sufyan bin Uyainah mujtahid mutlak wer mudawan 4 tahun lalu orang bisa puluh ge untung. Batur saking harebatna. Jelas. Jadi ilmu waktu itu ilmu ribat, ilmu lempang hati ka Allah dina setiap waktu nikmat, waktu baliat, waktu taat, waktu keur maksiat kita jadi goreng batur sabab apal lempang hati ka mana jalanna tina maksiat. Lewat pintu tobat. Dina tobatna tajalli ka Allah. Ilmu tobatnya ilmu tajalli. Yang ngajina tu dari kitab anu Hanaf wae de dia. Tobatan nasuha teh 4 syaratna disebutan. Wajah ulah balik deui, jebak kuduna langsa. Pikir-pikir hese aing. Ngajam ulah balik deui. Ari teu yakin gorengna dosa. Teu yakin agungna Allah. Mereka kumaha ngajam teh balik deui
Kemarin mah pokoknya hiji jalma inget cenah cuk abah ngaji. Salatnya saya yang diganyar inget kena kana rakaat. Aduh. Ada rakaat Allah lain. Inget kena rakaat cenah salatnya saya yang diganyar kok. Astagfirullah, keluar abdil abah ngaji gitu. Terangkan ulah, terangkan. Keur makom jamu eta mah. Ari jamu wal farqi mah dina makom farqu inget kan rakaat cing. Inget kan rakaat mah 8 ke salat lohor. Eta mah makom jamu. Jamuna teu balik lumurat reret kana ka akuan ka dieu. Lamun anu taroki. Ari geus ahli wusul mah tajalli ka Allah ge mah poho ka makhluk. Rakaat teu poho ka Allah tajalli ta eta nu hebat mah. Can apal akang kadinya? Can cerita. Kakara apalna bahasa Abah sakitu. Oh, ruwas cenah ngaji ka ajengan Abidin. Rangkon salat ingat kana rakaat geus yang diganyar cenah. Ruwas ayeuna teu poho lagi cenah aing sok ingat wae kana rakaat. Jamu kan, nu taroki jamu. Jadi lamun ingat kana diri lain jamu anu keur taroki mah. Kitu aing ikhlas. Ingat kana aing lain ikhlas. Nu taroki, tapi lamun geus usul mah ka Allah ingat kana ikhlas ya ikhlas teh. Lain ngabatalkeun ikhlas. Ingat kana diri, ingat ka makhluk teh lain ngabatalkeun jamu. Beda deui ari nu geus makom muqarrabin maka dia. Farqu badal jam'i. Bakum badal fana, farqu badal jam'i. Beda deui. Ulah jadi kira kuda, pas ajengan datang, cek ajengan, ayah duka di mana tuh? Pokoknya mun salat ka Allah hungkul cenah mamiluan we. Munya cenah salat teh inget kana rakaat, atuh cenah salat lohor teh bisa genep. Inget kana rakaat. Mamiluan cenah we, nu ka Allah hungkul mah cenah tena. Terus sim kuring bagian ngaji, dibalikeun sim kuring. Lamun salat ingat kalian Allah, hatena euy ngamiluan sih. Waduh, kumaha sih. Dibalikeun rawasan. Cuk cenah jelaskeun, atuh cenah jelaskeun kumaha cenah teh. Ari makhluk Allah lain. Ari rakaat Allah lain. Dina keur taroki inget kene kana rakaat, jamunan can sampurna. Kudu geus nepi ka poho kana rakaat ka dieu. Geuning beneran salatna, balas biasa. Ya, salat teh kan kawas nyupiran. Aya nu bisa nyupiran dia. Jangan haji pinter dia. Asak ditingali ban nincak ka dieu aku perasaan tah geus kadinya. Ari nincak rem sekrengan rem tah. Refleks. Salat usul mah refleks kan. Tara nyolohon tas malik yang dina siratal mustaqim tara. Lain ge salat usul gitu. Urang osok maca Fatihah. Sok ingat-ingat malik yaumidin kan bismillah tuh. Mikiran naik beli motor kurang 2 juta. Waduh, aing geus malik yaumidin. Nyala ente bener dah biasa. Nah, jadi idah nanti ada. Kalau kau jadi galapan, agak apa? Itu menu mahjub di sepoh. Itu ku Allah ngisi benerkan refleks. Ngas aran we. Kenapa ingatkan karena opat rakaat lo. Maka Allah unggul musyahadah. Tapi ku Allah dibenerkan. Mula disangka jalma anu musyahadah majdub ke Allah. Gelo. Tidak taranya. Wah, pandai bisa waliullah cenah keur jamu gitu. Gelo. Nu teu ingat kana diri mau penutupan aurat. Ari jalma anu eling mah dijaga ku Allah sifat kanaonana, kamuliaanana. Ajengan teh muruk satahun kunaon majdub. Waktu muruk padahal keur majdub. Apaleun santrina ajengan keur majdub. Ngan apal-apal sate cilaka mun aya santri anu dicarekan teh bisa ngomong. Gitu. Sok kudu ditunjuk bukti tak gitu. Malah apal majdub jeung teu na eta mah. Waktu dahar-dahar kana majdub ini ka imah batur balik sahan.
Di masjid kayak masyarakat, mau ngaku pemajikan batur mau, kira-kira majdub. Goblok gitu, film majdub. Majdub berjaga ku Allah, sanajan ingat ke makhluk, ahli Allah mah tetap dijaga ku Allah. Dahar waktu dahar biasa, padahal teh yang dahar. Gitu. Jadi ibadahnya ge refleks. Lain pada ingat orang obat rakaat geus henteu. Pohon ngan ku Allah dieureunkeun da geus opat salat lohorna. Nah gitu. Ingat ke makhluk teu, ingat ke opat henteu. Oh naon Allah hungkul majub salatna. Matak sakapun waktu sok dibuktikan. Syekh Walil Madura keur salat, naik muter jam heula. Turun deui santrina mun ngamakmum belegu geus. Ulah ngamakmum, mun majdub teh sah di makmuman. Mis muparakah salat. Tah kitu kudu apal ilmu. Ulah kena majdub nya teu eling. Bahasana majnun. Majnun teh lain edan pana, nu pana mah ka. Ari nu edan mah teh inget ka makhluk teh inget ka Allah. Ari nu pana mah balas nyaksi ka Allah teh inget ka makhluk teh gitu beda. Kalau mau pakai cumpang camping dianggap waliullah pah itu sahalah. Tetap pakai baju kalau waktu sholat tuh majdub oge. Itu kan aneh. Supaya keanehan sekecing ciri sekepeng. Tapi itu teh mau bisa kenyawan kecuali ku ahli Allah deui. Nu dijadikan wali kenyawaneun. Hari itu mau maka dijadikan wali mau kenyawan semua. Ka ahli Allah deui dibukakeun. Nah gitu. Nah Siti Robiah wal poe moal lantera, ngan hiji waktu, kemana Robiah moal lantera? Rek kaduluk surga aing. Kunaon? Kuhul jalma ibadah yang surga, ari ridho Allah sayang. Oh banyak. Timuru Siti Robiah mah, lamun aya nu teu cinta ka Allah teh kuhul. Robiah. Sakapung waktu mau emer, kemana? Rek marumana neraka. Mun nya ku cai sa emer bareun. Tah eta majdub teh jadi panana teh dibuktikan ku Allah sawaktu-waktu tapi teu sakabeh waktu kitu. Heula aing cenah ibadah sieun ku neraka ku Allah teh sieun. Nah, lo manusia ku neraka tapi teh sieun ku Allah kan. Sieun ku neraka sieun tapi dur salat teu salat. Sieun ku Allah. Kaliru eta. Nah itu kan hukmul waktu eta disebutkan ilmu nafi. Jadi waktu orang teh kan opat nikmat baliat taat itu. Tah tina tiap-tiap waktu eta teh aya babul usul. Atau disebutna dina hikamah hukukul awqat, hakna pirang-pirang waktu. Nyumata lamun jalma sok nyumponan hukukul awqat, hak-hak kana waktu, datang ke akhirat eueuh tagihun ti Allah. Tapi kacumponan hak waktu kabeh. Diberi umur, hukukul awqatna kacumponan kabeh. Di mana tiba kana dina tiba kana maksiat tobat, bari naon? Tobatan nasuha. Tobat tausuh ka Allah. Menang nikmat syukur, menang baliat sabar. Seteluyung balik ke Allah. Jadi rek nu mana-mana ge naik terus, digubrak kana dosa tobat, naik iman kalah. Tas doraka kalah naik iman. Sabana tobat. Waktu tobat naik iman. Untungnya atau balas jadi kekasih Allah tadi. Tah nu disebutkeun amal ilmiah teh amal bari hatena nyaho jalan balik ka Allah. Eta ilmu, eta amal ilmiah. Di sana ayana amal ilmiah teh di guru mursyid. Nu nyaho jalan balik ka Allah na waktu baliat waktu nikmat, saha nu bisa taroki, nu bisa nuduhkeun jalan taroki. Guru mursyid. Nan sabana guru mursyid seolah-olah survei. Apal jalan aing ka dieu. Lamun anu loba coba nepi ka Allah na teh liwat kieu tah praktekna kudu kieu. Ieu mah loba nikmat maka praktekna jadi waliullah teh kudu kieu. Apal guru mursyid. Lain bisa nuduhkeun kanu pinter ngaji unggul bika jadi waliullah teh nu bodoh ge loba dosana bari bodoh. Amalna sautik bisa jadi waliullah bisa apal aing jalana cek guru mursyid ka dieu.
Mata guru mursid mah paham tilu jalan ka Allah. Protokol, jalan tikus, jalan setapak. Bisa apal jalan itu mana ge? Boro-boro jalma pinter, jalma bodoh ge ku aing dicitak jadi waliullah. Namun sebenarnya mata guru mursid hakikatna utusan Allah ke eta jalma bikin ngabimbing ibadahna supaya wusul ke Allah. Yeun jalma ngaran Mang Umar dijadikan ahli wusul cicing sia di dieu. Sabab abdi aing 100 orang kudu jadi waliullah nu di eta tempat. Eta nu ngabimbingna. Pamugen itu padahal mah tadina. Jadi disebut ahli. Ahli Allah, ahlina ahli Allah. Ahlina ahli Allah. Teh mana? Murid sodik, guru mur, semeyan mahbub Allah. Naon mun semeyan? Bibit-bibit santri-santri rek jadi waliullah ku guru mursyid geus ketingali. Ayo, bodoh ya sih, tapi pi waliun ya, bodoh ya. Si Allah dosa bang sih, jadi pi waliun. Aya nu timpu api neraka we usapa. Ngantara uca aceh we teh kau nyaho dibejakeun. Sabab cara ngamasukkeun rahasia Allah. Ya mau pernah apal bejakeun esuk kalau dosa. Patur ayat teh utang gindi. Apa? Ya zaman nu kumaya, loba dosana ya. Wah, jadi waliullah ya. Si loba dosa. Seperti Sahro Firaun. Jadi waliullah, jadi waliullah. Kebejakeun tahajudna teh. Ukur amanna bi rabbil alamin sakitu dibunuh ku Firaun. Jadi kekasih Allah. Mentak waliullah mah anu kapanggih ku nu bodoh jeung bener aya. Biasana di wali ahyar. Ari wali ahyar para ulama nu sok campur jeung para santri jeung masyarakat eta wali ahyar. Ah gitu. Aya nu kapanggih ku nu pinter hungkul, nu bodoh teh nyerahun. Itu. Oh aya nu teu nyahun. Sasaha ya. Itu. Kabeh makhluk teu apaleun kecuali Allah hungkul. Malaikat teu apaleun eta waliullah. Teu bisa dibere nyaho malaikat teh nyaho kan. Dalin ilmu Allah malaikat. Makhluk nu dibere ilmu ku Allah tapi moal kabeh ilmu Allah aya di malaikat. Beda jeung di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta hakikatna Kangjeng Rasul mah ilmu Allah. Itu matak sakabeh makhluk kanyahoan ku Rasulullah mah kabeh ge. Urang ayeuna maca shalawat ulah pajarkeun teu apaleun Rasul. Mal apaleun Rasul lagi geus maot. Siksa mal apaleun. Batur mah geus maot ge can maot. Tadi urang mah can maot ge geus maot. Bedana teh kitu. Batur mah geus maot ngaji di barja, hudang jadi jalma alim, maot jalma bodoh. Diurukan ku guru mursyid. Urang mah memeh maot ge terang ngaji. Nah, sababna eueuh guru mursyid diutus ku Allah pikeun manehna eueuh. Mata lamun guru mursyid datang ka urang hakikat mah cek Allah. Tah guruan abdi aing piwaliun eta teh. Kapan ieu makang tukang hitung duit ya piwaliun. Tampokan aing sanggup ngajadikeun wali tukang hitung duit. Nu loba dosana sanggup ku aing dijadikeun wali. Lain jika piwaliun teh ajenganna kalau tasbih di masjid. Aing ubahan jadi wali. Nu kumaha bisa jadi wali bisa. Ya jalan nusul ka Allah sabing bilangan makhluk. Cisok itu mulai di urang. Bodoh, tina bodoh ge nepi ka jadi waliullah bisa jalanna beda. Jeung pinter, ulah nu bodoh tuturuti ka nu pinter. Batur balas muruk, ikhlas jadi waliullah. Eta nu bodoh hayang muruk bari ikhlas kumaha di sana. Aing mah muruk ek ngaji we nutur nu pinter aing sing ikhlas jadi wali. Kun ma'allahi fa illam tastati fakun ma'aman kana ma'allahi. Gitu. Anjeun kudu sarta Allah, kudu musyahadah ka Allah. Teu bisa musyahadah ka Allah, sing deukeut jeung lu musyahadah fa innahu yusiluka ilaihi. Anjeun babarengan jeung ahli musyahadah, mata musyahadah anjeun ka Allah. Tuh kan gitu. Kadi deukeut anjeun musyahadah, urang nyekal senalna ge. Wah, kita senalna. Ki bancang melak bonteng sia, melak bonteng jadi waliullah. Setor bonteng ke Mekah. Geus apaleun cek guruna si bancang geus tumpang ka Mekah teu make kapal. Cik apa? Padahal melak bonteng teh gandeng. Ngaji johor makrunan teu.
taat ka guru mah tak anu penting mah jadi murid sodik. Murid sodik teh murid nu tara tawakuf ka guru. Sing teu paham ge nuturkeun aing, da aing nu belat. Yo ke heula euy. Guru teh teu kaharti. Opitku ari kitu pinter sia jeung guru. Geus ngalap pinter batan guru. Ah moal bagja nu kitu mah moal. Nyebut kumaha ka guru moal bagja. Nu alus mah nuturkeun irodahna indirajna iradah guru. Moal boga karep kunaon bodoh kare aing masih boga karep nyalahan. Geus aing mah kumaha karep guru. Ek dijieun naon aing mah kumaha guru geus. Cek guru salat, cek guru maca Fatihah, kumaha ditaan. Cak guru lebih paham. Apa guru ge? Wah sia mah euy. Guru make jalan protokol, ieu mah jalan tikus, beda-beda. Sia mah eueuh bahan jadi wali jalan protokol mah macet. Sabab belum mobil jadul. Loba mogok di gentong mogok ngalangan batur kok. Geus make jalan tikus ieu mah. Jalan tikus teh jalan nu beda lain. Alternatif tetap ke jalan tikus. Aya jalan setapak, aya. Waduh, jalan setapak ieu mah paling langka ya. Kudu ka mana atuh cenah usul jadi waliullah teh? Wah, sia mah wiridan. Tasbih 10 kali, wiridan teh 5 kali murah. Kita salat, loban. Usul kita salat itu. Ka mana tuh jalan we ngaji sama lah. Ngaji we. Maloba nyalahan ibadah. Hari ngaji maneh mah istighfar. Matak tolabul ilmi, tolabul rahmah wal maghfirah. Dengan ilmu mah hakikatna fakta berbicara, dengan menta rahmat jeung paham. Teu kudu istighfar mah ngaji diampura dosa, ngaji diampura dosa, dosa mahjub. Unggal salat mahjub lain cara nu usul. Ungan diampura. Lamun dosa diampura matak nepi ka surga dakwah dosana. Ka mana dosana? Diampura ku aing cik Allah. Matak ka surga fadol Allah. Tah kitu belum mikiran musyahadah tajali aing ngangkani salat kudu musyahadah ngaji penting kan bacaan batur karunya tadek ngaji mah wah udur sia kitu dina bodoh aya nu udur nu bodoh mana hartina dina bodohna dihampura ku Allah mana nu sok ngaji sakitu nu tara ngaji moal dihampura kunaon salat teh bener teu apal ilmu na Gusti teh sok ngaji tara meujeulna tara ngaji mah kapal ilmu sholat ge pantas keterangan ngaji itu iraha ngaji. Mau ngaji yang mabrur, can ngaji bab mabrur haji. Cisok, mabrur mah. Makjur haji, apal. Oh, sok atuh gerak makan. Nu apal ge can pugu dina waktu amal mah kadang-kadang kalangan ka hijab. Oh, mah teu apal dia. Jadi mulai kayak sholat sah anu makbul nu mabrur aji kurang ilmu sah ilmu makbul salat ilmu makjur salat kudu disarogeun ka kiai can samupeun ngaguruan ilmu makjur ciso entang ditanyakeun kan ka apaleun mah jangan ambil ilmu dari orang yang tidak paham benar tip jamu bodoh di guruan teu nyaho Allah nanyakeun Allah ka jalan teu nyaho Allah pajugut-jugut teu lugun nu teu nyaho jeung nu teu nyaho sasab peperengan apa sah ilmu sah di mana ayana ilmu makbul di mana ayana ilmu makjur di mana ayana lamun salat urang ngarepkeun makjur salat kira bejakeun tah ilmuna ieu ku guru dituduhkeun otak loba jalma nu sok salat tapi teu nyaho makjur salat kunatna naon tara ngaji makjur salat nganajina rukun salat unggul pembatalan salat eta diajina rukun salat. Wah, apa rukun salat? Apal. Batal salat apal. Fardu salat apal. Itu ari usul salat apal? Henteu. Berarti kudu dibelajar deui kurang ilmu usul. Ilmu usul ilmu taroki. Ilmu taroki berarti ilmu tarekat. Taroki jeung suruh. Kudu guru. Kada dina tarekat ge salah ngajadikeun guru. Asal janggutna panjang, jubahna panjang, guruan. Talkin we, aing tarekat anu ngaji tara. Ya guru hiji tarekat kudu paham kana ilmu tasawuf eta tarekat nu diurukeun ka anu ditalkin teh ta eta ilmu nu dina aya dina eta tasawuf. Oh ya ngaku tarekat teh nyaho ilmu tasawuf na ku ambada kader. Salajeng salat tak parukun salat. Salat kan teuing disoror. Ting salat asar.
Torekat teh disangka pengakuan sanes, pengamalan. Torekat jurusan ilmu tasawuf nu migawena hate gelarna zahid ngaran pagaweana ubudiyah. Eta torekat ngaranna. Hakikat torekat naon? Taroki jeung suluk. Mata anu ngaku torekat tapi teu taroki jeung suluk bohong torekatna. Naon hakikat taroki jeung suluk? Mujahadatun nafsi. Geus balik kana merangan nafsu. Na salat mujahadah dina keur wiridan mujahadah. Besok aya kan riana salat besok. Waduh makmum teh 2000 aya mah. Allahu akbar ge digayakeun. Muka bayati ajami segala Allahu akbar ge. Bisitu alus dicek makmum eta ria mujahadahan lain ulun salatna mujahadahan kurang wah salah aing ketangar ku jelema teu penting nyahona jelema cukup nyaho Allah kuring nyaho jelema sing nyahona ge mau bisa ngaganjar Allah nu bakal ngaganjar urang cukup nyaho Allah gua kitu mangga Istighfar lah beri usul. Da balik deui mah hese komo duitna eueuh. Ngan lamun boga duit mau ngaji deui daftar di aing kamari malah teu apal ya mah eta teh. Mau ngaji deui aing lah ayeuna mah. Apal ilmu. Oh, wate ngaji ilmu ayeuna. Nah gitu. Kumaha tuh bisa balik duit istighfar cek tadi kan. Nu kamari teh apal batalna di asal sah we. Nu penting mah asal sah, teu makbul teu makjurna istighfaran ayeuna sanggeus sadar apal salah. Da kamari mah sahebat nya. Sanggeus apal salah istighfar. Lain istighfar haji wungkul, salat teh istighfaran kabeh. Malah cek si Robi'ah mah istighfarna ge aing mah istighfaraneun. Lain salat istighfaraneun. Sebab istighfar bari disaranean istighfarna. Musyrikan istighfar mah kuduna mah jam'u, mentak istighfar anu usul nu jam'u, nu bener mah taubatan nasuha. Jadi tobat nu diterima ku Allah, tobat nu jadi penghapus dosa teh, tobat nu istighfar lisanna hatena jam'u kaal, bejaan batur karunya. Bisi disangka geus dihampura pada itu. Atuh lamun kitu mah kudu jamu bener, kudu jamu. Mata aya guru nu nyaritakeun lamun salat mun ibadah teu usul, teu taroki jeung suluk moal dihampura teu suluk. Teu usul. Urang teu usul, tuluy taroki jeung suluk. Apal pan keur taroki jeung suluk teh urang can usul, unggal salat istighfar sabab teu usul. Unggal salat istighfar sabab da apal kewajiban kudu usul teh. Istighfar teh. Istighfar aja kan tuh bisa ngaji. Istighfarna kunaon? Ku ngaji gampang. Teu kudu tatanya betul. Ngaji sing ikhlas. Bisa gitu. Jawaban pang tungtungna. Eta mah jalan satapak. Nepi ka Allah nu ngaji bari bodoh, nepi jadi kekasih Allah gara-gara tukang ngaji. Matak ya anu jadi waliullah teh aya tukang mawa kitab ajengan. Cik saya uban, aing teh usul ka Allah teh ditanya ku santri guru jadi waliullah teh kumaha cenah. Si teh nyawa aing sare 40 tahun nagolodog guru. Lain ngahid senang ini kaji nuturkeun. Jadi bisa anu bisa manehna we nulungan. Tak gitu jadi waliullah. Coba tukang wasana aya nu seueur sedekah, aya jadi waliullah, aya nu loba salat, aya nu jadi wali. Beda-beda. Falikulli wahidihim tariqun min turuq. Pikeun anu rek leumpang hatena menuju Allah, loba jalan. Lain 40 hiji nu dina kitab Jami'ul Usul, tarekat al-mu'tabar ti Rasul. Eta mah populer kan. Nyatana mah cek ali hakikat jalan usul ka Allah mah sabing bilangan makhluk tina bodoh nepi ka Allah, tina fakir nepi ka Allah. Tidak dorakan nepi ke Allah di mana-mana ge nepi makhluk Allah di makhluk di Allah ngadamal makhluk pikeun jalan usul pikeun urang macul aya tukang macul sawab macul usul lain keculna subhanallah kecul subhanallah ya mah geus tamat macul 2 hektar subhanallah encan bagi ku besok nyaurkeun geuning jang dina unggal tapak pacul teh subhanallah cenah kepang.
Jadi di sabab sekali macul subhanallah. Masuk cina Allah teh panggil. Macul tapi jadi wali Allah jadi. Ari taroki jeung suluk mah. Lain tina ngaji hungkul, lain tina wiridan hungkul, wiridan jadi waliullah. Aya ku wiridan. Wiridna lain wirid nuskal tasbih teh subhanallah subhanallah lain wiridna maksudna. Wiridna hartina baku amal soleh wirid teh. Unggal isuk sedekah we 100.000 kaja di jalan ke fakir. Eta wirid soleh. Naon wirid anjeun? Ayo duit loba. Ke fakir miskin unggal isuk sedekah sabulanan dibikeun. Eta wirid bisa jadi wali bisa liwat eta ge Kang loba nu jadi wali tina sedekah. Di mana wae jalan ke Allah mah muka kabeh pintunan. Itu muka pikeun pikeun ahli Allah. Nu sok larutuh mah eta. Nu lain ahli Allah hayang balik ka Allah, ta eta larutuh eta mah. Aya antara tutup teh ceuk Yazid Al-Bastami jalan ka Allah mah dilajeng iftikar. Tara nutup eta. Pintu eta mah ka Allah nepi soe. Nu loba dosa asuh. Nu loba amal komo. Nu bodoh asuh. Jadi pilihan. Pikeun ahli Allah terbuka. Aya tukang tutulung we ka jalma aya. Jalma nu nutur-nutur kiai ge jadi waliullah. Jadi khodam wali sabaraha 10 tahun. Ngan meureun tetep kudu dikorbankeun. Sagalana oge nya kudu dikorbankeun. Naon anu kudu dikorbankeun? Dari buka pamajikan nutur ajengan mah, pamajikan minta tolak tilu rek datang. Meureun teu boga pamajikan, teu hayang boga usaha, dahar sapanggina, meureun kudu kitu teh. Sadiberena we ku ajengan. Cicing sia di dia 2 poe ge can disampeun cicing. Wiridan subhanallah. Jadi wali. Cuma santri milu cicing sia di dia karasa jam Allah balik. Tah lain murid sodik begitu. Nanya ngatur sorangan. Tak gitunya. Pokoknya mah geus we kanu tadi masalahna. Moal sifat-sifat amal soleh eta jalma. Kecuali lahir tina musyahadah jeung fikrah. Mun teu fikrah musyahadah, mun teu musyahadah fikrah. Ari fikrah salikin, ari musyahadah majdubi. Nah gitu. Maka tulina wa illa lama amkana min zikru. Ta lamun ayeuna jalma zikir sama sekali Allah nur moal zikirna ge suka. Jadi sama sekali nu Allah nuran mah moal zikru. Seperti mana munafikin salat teu diurukan ku Allah teu make ilmu, salat teu make ilmu, salat lain. Matak salat teu make ilmu. Itu ngaran ari jalma nu rek jadi kekasih Allah mah nu rek usul ka Allah. Ngaran nu ibadah mah hanap-hanap ge mising teu musyahadah ge keur leumpang taroki. Kitu lah. Urang ge mahjub. Moga-moga keur leumpang menuju Allah. Lamun menuju Allah mujahadatun. Matak lamun rek ngaos, lempengkeun niat, mun salah niat luruskeun, rek salat luruskeun niat. Tiap rek mika amal soleh luruskeun niat. Bisi dipapaesan ku nafsu. Mun aya mapaesan nafsu mujahadatun perangan nafsuna kitu. Melamun sakali oh sedikit acan nur moal zikru nu matak nur teh kabagi tilu aya nur akal aya nur ilmu aya nur hak ta eta kabagi tilu wa qad taqaddama itu qauluhu laula warida maka nawarda ta ieu aya keterangan musannif dihandap mun eueuh warid muar warod matak warid warod. Ngan aya na warid teh ku salantara aya wirid, warid, warod. Tilu. Eta rumus nu paling gampang. Wirid amal soleh nu baku, unggal isuk sasapu di masjid. Unggal isuk membantu ka guru, unggal isuk nya amal soleh naon. Unggal isuk beredar fakir miskin. Eta wirid disebutna. Allah ngadatangkeun warid. Matak amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Nyata warid energi spiritual. Si ikhlas tapi jadi amal ikhlas teh amal make
gitu. Datang ke warid. Nah, warid aya 3. Hiji waridul intibah, mata ketol amal. Kedua waridul iqbal, taroki jeung suruh ka Allah dina amal. Jadi yang hareup ka Allah, tadina tujuan ka makhluk, ayeuna tujuan ka Allah, ikhlas dina amal. Katilu waridul wisol. Waridul wisol, warid anu jadi sabab usul. Usul. Jadi ahlul waslah. Jadi warid. Mantap kalau mun warid moal warod datang kudu aya wirid heula. Cek ningalikeun atau hilul maujudah. Wirid, warid, warod. Padahal mah dina hakikat mah lain gitu kan. Warid, wirid, warod. Hakikat. Atau mau wirid warid loh. Nama tak wiridan ge supaya warid, naon tadi fikroh atau suhud. Sanggeus saya fikroh, sanajan can usul lempang menuju Allah. Tah, sang matak warid heula datang nur, tuluy hate lempang menuju Allah. Akhirna warod. Warod teh usul. Warid, wirid, warod. Sanggeus datang warid amal soleh, sanggeus amal soleh usul. Tapi lamun dahirul mawjudatna wirid heula tuluy warid tuluy warod. Tak gitu. Atau kalau la tajalli lam yakun tahalli. Moal aya tahalli lamun teu aya tajalli. Ari tahalli teh mapaesan diri ku perkara anu alus. Moal boga akhlakul karimah lamun teu tajalli ka Allah, kitu geus. Mata ari akhlakul karimah mah di alul waslah ayana. Alul waslah sa guru mursyid. Matak pangwelas asihna jalma ka jalma ulama min khosyatillah. Nah gitu. Wal muradu bidzikri huna sairul a'mal, a'mali zahirati. Jadi maksud ku zikir di dia teh, zikir teh naon? Amal. Wa amara bihi anha li annahu ruhuha. Kunaon dibahasakeun zikru amal teh. Jadi zikirna awak urang teh ibadah. Dikirna hati orang ubudiyah, melaksanakan ubudiyah. Dikirna sir orang tajalli ka Allah musyahadah. Eta dikir bahasana tilu, dikir jawari, dikir qalbu, dikir sirru. Lamun urang keur migawe ibadah, awakna ya keur ngalaksanakeun ibadah zahir. Eta dikir zahir. Itu. Matak dikir lisan, la ilaha illallah. Dikirna hate gitu. Dikirna hate nyaho kadat anu ngabogaan ilahun. Dikirna sir nyaksi ilahun aya di dat Allah begitu. Eta praktek dikir sir. We mau dikir teh, tok hate aing keur dikir Allah. Tapi ari lompang aing nu bisa. Kasawa menang aing. Naon dikir pohon. Dikir mah hate manaon marifat, ieu uing untung teh Allah nu nguntungkeunana. Ditekadkeun ku hate, ieu teh ti Allah. Tah eta marifat, eta dikirna dikir qalbu. Marifat Allah. Dikir qalbu marifat, dikir sirru tajalli musyahadah, dikirna anggahota ibadah. Perbuatan alus nu dipigawe ku urang. Kamana macai? Ieu teh keur nulungan bapak butuhan cai. Kuing pangmokeun keur ibadah. Nah gitu. Ibadahna hate makrifat ka Allah. Ya aing kuat teh dikuatkeun manggul teh ku Allah. Itu. Ari sanggeus kitu nyaksi sirna ka mana? Kadat anu ngabisakeun urang anu nguatkeun urang. Lain ningali kana nguatkeunana kadat ayeuna mah eta dikir sir disebutna. Empat dijawari dikir qalbu, dikir sir. Wal istimalihi alaihi jeung karana ngaboga zikir kana amal. Jadi amal anu make ilmu teh amal anu bari hate eling ka Allah. Entos kitu. Fakullun mangka di hijina minasyuhudi wal fikri yarji'u lil majdu wasalik. Yahtamilu arjul awal lil awal wasani lisani. Geus pokona mah nu anu amal dohir eta teh
timbulna tina musyahadah atawa tina fikroh ngan musyahadah keur ahli majlub nu sulukna anu berangkatna ka Allah tina tafakur ta. Moga-moga urang ku Allah dipaparin kekuatan pikeun ngalehkeun nafsu mudawamatud dzikri wal fikri. Matak cek Imam Ghazali la tahsulul ma'rifatu illa bimudawamatil fikri wa dzikri. Walhasil makrifat ka Allah kecuali kudu mayang zikir mayang tafakur. Ari tafakur teh mikiran makhluk kan keur balik ka Allah. Alas teh kartosnya. Nah, jadi lamun aya pagawean dohir nu alus hatena bari lempang menuju Allah tina eta perkara tina usaha nepi ka Allah, tina salat nepi ka Allah lempang. Nah salat teh tapi nepi ka Allah aya fikro. Boro-boro aya musyahadah, aya tafakur ge. Wah, si luar biasa. Komo nepi ka musyahadah mah. Jadi mimiti ilmu amaliyah teh amal ilmiah teh amal bari hate tafakur. Jadi keur salat teh kudu tafakur nya hartina lempang menuju Allah. Mun urang ingat ya rakaat ka tilu teh dibisakeun ku Allah. Ieu teh hiji dalil bahwa Allah teh kawasa buktina kuring bisa salat saw Allah nu ngabisakeun. Tuh eta kitu terus. Jadi dina tiap-tiap amal eta urang aya musyahadah atawa aya makrifat. Mun teu aya musyahadah tafakur teh makrifat ameula tuluy tafakur sanggeus tafakur engke hudur sanggeus hudur engke mukasafah geus mukasafah muayyana geus muayyana musyahadah geus nepi ka musyahadah eta geus nepi ka jadi waliullah anu gede lain waliullah leutik misalna kan waliullah leutik mah tajali af'al ting tajali sifat naik deui di mana geus tajali dat musyahadah waliullah anu gede di mana geus jadi waliullah tah di dinya lancar urusan dunia akhirat. Tidak ada yang jauh, semuanya dekat. Tidak ada yang sulit, semuanya gampang. Tidak ada cita-cita yang tidak tercapai sabab ditulungan ku Allah. Ulah pamaksudan teu leupi da Allah nulungan. Ceuk Allah ditulungan ku aing saha bisa ngagegalkeun ci sok. Tapi zaman itu ditulungan ku Allah, saha nu bisa nulungan ci sok. Mata kalau teh jalan ka Allah mah moal selesai masalah kan. Artos ta eta sing ingat. Ulah ukur sekadar dikir, kamari mah di Cianjur aya budak KKN nanya apa gitu. Anu cenah pajengan lamun dikir teh sakabehna ge cenah dicumponan ka hayang. Waduh, hareuna pisan sih. Dikir mahjub. Beda dikir jamu, ngajakeun cing ka guru, dikir jamu gitu. Nu nepi ka dinya. Oh, dikir mahjub mah teu meunang jaminan eta. Dikir jamu. Lisan dikir subhanallah teh jamu. Nah, kitu ka Allah. Eta nu meunang jaminan mah. Nu jauh jadi deket, nu sulit jadi gampang, nu dikertekeun ku hate bakal bukti, nu diucapkeun lisan nyata, nu ditunjuk bukti secenuh batu saucap jamu ka Allah. Naon sabana Allah nu sasauran make lisan Rasul. Bi yasma'u wa bi yabsuru. Mun jalma keur jamu aing anu nempona lain pangleun eta jalma. Matak bisa nempo nu kahalangan. Jalma di Jakarta bisa ketempo. Nu ngobrol di Mekah bisa kadang ka dia dalin ceurieu. Panguping Allah. Matak ya saur Syekh Yusuf Al-Azami di mana jalma ngomong keur dina nalika hate jam'u wa innamal mutakallimu al-haqqu ta'ala bilisani abdihi. Nu ngomong lain eta jalma tapi hakikatna Allah make lisan abdina eta jalma. Matak caritaan guru mursyid mah caritaan Allah. Kaki aler sia teh. Berarti cek Allah nu alus ka kaler. Ari urang ngalawan, aku mah aing kieu. Hayang menang ridho Allah tentang Allah oh kan. Matak kudu indiraj iradah murid di iradah guru tong boga kayaan kumaha cek guru. Kal mayit. Aya mayit nu ngalawan. Ditangkupkeun ka langkara. Ditangkupkeun nangkup. Ditangkarakeun mayit kumaha cicing sia cicing nangtung sia nangtung kitu salat sia salat aya loba nu gagal teh santri teh anu nentang guruna itu guru mursyid tapi nasi ingat lamun lain guru mursyid ngomongna make nafsu
santrina mung nurut pakai nafsu, guru lagi pakai nafsu, dolimin bidolimin. Eta mah dolim jeung dolim kabeh. Keur nafsu alusna. Ya mau guru mursid, dia mau guru mursid. Guru nu keur jamu, sing anu teh. Saur Syekh Yusuf Al-Ajami teh. Jalma hate jamu, mata kurang kewajiban guru kudu jamu. Murid kewajibanana ngaduakeun guru sina jamu keur ngawuru. Ngadu guru ngawajiban ngaduakeun murid sing jadi murid shodiq waktu ngaji. Nah gitu. Didoakan muridna sing jadi murid shodiq ku guruna doakeun ku santrina sing jamu dina naon nalika ngawuruk terutama. Guru aing muga-muga sing jamu cek guruna muga-muga sing jadi murid shodiq. Tak eta nyambung rohani guru jeung rohani murid. Guruna tara ngaduakeun murid, tak belat terus murid saya paham. Muridna tara ngaduakeun guru. Nah, iya tragedi spiritual. Teu nyambung rohani guru jeung rohani murid. Kegagalan pendidikan di dunia di masa era teknologi canggih naon cing letak berkahna tragedi spiritual. Murid jeung guru geus teu rasil didoakeun. Guru ceri istighfaran doa santrina, padahal santrina keur sarana. Aya santri anu teu milu sare ceurik ngadoakeun guruna sing mursyid. Bisi aing di guruan kudu teu waras. Itu. Jadi kewajiban apa lain namanya? Jadi syarat menang ilmu manfaat lamun urang ngaji teh guruna jamu, murid shodiq. Nah, kitu sing ingat. Matak atuh lamun kitu guru ngadoakeun murid jadi murid shodiq, murid ngadoakeun guru sing jam ka Allah. Tah matak jadi lancar guru ge. Sabab didoakeun murid ulah orang aing hebat. Nah, anu segala perkara aing kapaham dina keur waktu ngaji. Padahal doa santri nu barodo teh ya. Muga-muga guru aing teh ngawuru kitu sing jamu. Ulah ngarasa hebat. Matak salah sahiji guru mursyidna sifatanana teu leuwih alus, teu ngarasa leuwih hebat daripada murid. Eta nu hese teh. Biasana pan sok ngarasa hebat nih. Mun aing sia pinter sakitu teh. Lain mursyid grag-grag sifat kamursidan kan sawareh. Ulah ngarasa leuwih hebat. Oh aing bisa paham sakieu ge ladang doa santri teh kira. Nu keur lapar hayang dahar. Bener. Pan jadi santri masuk lapar wae terus. Aja nanangan lara lapar teh. Alus eta teh ngasah rohani matak seukeut. Didoakeun ku tiluan ge santri anu geus jadi kakasih Allah mah. Oh, langsung mustajab guruna beuki hebat. Namun guru beuki hebat sing inget buah ieu teh doa santri euy. Namun murid hebat buah ieu teh doa guru. Jadi silih hormat antara guru jeung murid saling membutuhkan. Eueuh nu leuwih hebat. Cek murid aing mising dijieun hadam ge 2 huruf ngahurukan ka aing. Pomo 3 kitab bae. 2 huruf cukup aing dicepeke hodam bisa. Cek guru boro-boro hebat. Ana khadimut tulam. Puring mah tukang ngaladen, tukang ngahidmah ka jalma nu nareangan ilmu. Ka Allah teh bebeja abdi mah juru laden nu mileureun ilmu. Ta ieu nu rek lalumpang ka Allah. Allah nyeun kuring ku sia ladenan. Wah, ari bujang alus mana jeung dulungan. Oh ya guru asa hebat patan santri. Lamun khadimut tulang. Ah gitu. Jadi tungtungan kabeh silih hargaan. Muridna alus, guruna alus. In gumbrung gareno nu burung jeung gelo kabeh. Tragedi spiritual ulah na. Alus kabeh guruna. Tak itu ulah lebih ke kejadian gitu kan kata. Bahaya. Guru bisa hebat paham karena ilmu, datanglah duni berkah doa murid. Murid berkah doa guru. Aing sakieu lin hebat aing mahjub dosa loba ya tetang tuh di istighfaran ku guru. Sabab guru mursyid mah sok istighfaran dosa santri. Gitu. Memeh kejadian dosana diampura gitu. Jeung menugas kejadian didoakan supaya dihampura dosa. Budak mah can bisa ngaji aing nu geus paham kana ilmu kudu istighfaran doa santri. Ulah nu cilaka santri, sina jadi waliullah kabeh. Lamun boga murid 1000 jadi waliullah kabeh. Walah kedatang ka aing nyafaatan ge.
hayang disebatan guru ku murid. Lain nawarkeun ieu mah. Oh, hayang sia disebatan ku aing. Motor leungit sia 2 poe. Rek ditilang motor 2 poe dinjom. Salah lagi gitu. Mata silih butuhkeun antara murid jeung guru teh kadenya. Lamun teu kajadian kitu tragedi spiritual. Tah, nu matak saya berkahana ilmu teh di zaman akhir karena tragedi spiritual. Jadi unu kontak sirna ka Allah kabeh. Yang guru kontak ka Allah ngaduakeun santri, santri kontak ka Allah ngaduakeun guru. Jadi hebat kabeh. Nu ngaji teh paham, guruna ilmu ha. Kan ilmu kabagi dua, aya ilmu nu dibarengan ku nur, aya ilmu dibarengan ku nar. Ilmu nu dibarengan ku nur cahaya, beuki loba ilmu beuki caang hatena. Beuki nyaho kana kasalahan diri sorangan. Nu matak disebutna bil warosah, warisan Rasul. Aya ilmu dibarengan ku nar, ari nar mah seuneu panas, beuki loba ilmu beuki sombong. Oh, rasa hebat. Eta panas eta. Bil warosah, bidunil warosah. Lain warisan Rasul, ari ilmu panas mah warisan sa, warisan iblis. Iblis tuh. Maca kitab di iblis panas. Tingali kan. Jadi Adam kana hate boga ilmu anu warosah mah bil warosah mah kan. Sanggeus boga ilmu, sanggeus paham ka ilmu hate bisa jadi sobat. Sanggeus paham kana ilmu lapar ge bisa ridho aya. Sanggeus paham kana ilmu di mana ti guru mursyid. Aya teu kacumponan ka hayang ge bisa mujahadah. Tah eta matak ilmu na teh ilmu nu jadi sabab deukeut ka Allah ngajauhan makhluk. Ceuk bahasa sejen ya aya nu nganaripan. Ya ilmu manfaat mah ilmu nu jadi sabab nyaho kana hakikatul umur. Dina alus jeung dina gorengna. Lamun urang migawe je perkara nyaho hakikat alusna ieu pagawean. Nah, itu ilmu manfaat, anu ningalina. Lamun teu nyaho ilmu goreng dianggap naon pagawean goreng. Wah, aing kira aku teu ka surga besok tahajud. Padahal tahajudna tahajud mahjub. Eta teu boga ilmu manfaat, teu bisa ningali alus jeung gorengna amal wae di urang. Jadi cek sakalihna ulama mah ngaran ilmu nafe mah ilmu nu jadi sabab nyaho kana amal hakikatna alus atawa goreng. Nu goreng hakikat alus kudu kapaham lamun ilmu jadi sabab ningali kadinya hakikatul umur maujudat. Nah, maka ilmu nape disebut teh kan. Nah gitu. Moga-moga urang termasuk guru jeung murid anu disalametkeun ku Allah di dunya di akhirat jadi ahli wusul sadayana. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinaran salamu kita tetap salamina rahmat sinaran salamu kita tetap salamina ka Nabi Muhammad saran kula wargina ka Nabi Muhammad saran kula wargina sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallimna minal afati wal balwa
wasallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinang cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lami calik kena di bumi langsung Abu Melek lain sok lah kamu merah lami kumaha nomorna diizinan teh.